Nah, pemirsa, Mang Odi dan denger ieu aya di bumi na Bapak Hajat. Wah, hiruk pikuk warga masyarakat anu ngarojong nu ngabantos dina acara tasakur birikmat upami telepatna ieu teh resepsi pernikahan Elis sareng sa Ibu Aa Nurdin. Ieu teh leres ke rorompokna Ramana Elis. Alhamdulillah. Wah, ieu marurang kali anu baris tampil warga masyarakat ini luar biasa oge ieu teh ya. Hiruk pikuk kasibukan marurang kali bade tampil diwuwuh ku reng-rengan ieu para panitia. Wah, geus keren urang dieu mah kompak, Ibu gotong royongna sapamadegan kompak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wah. Akhirna Ibu nu dipilarian ti kamari. Nu diteangan ti poe Jumaah. Akhirna Mang Odi tepang langsung sareng ingkang Rama Elis. Salah pemirsa, ieu teh salah sawios sosok seniman anu memang geus kakoncara, geus ada apa. Saha aslina Ramana Elis? Upami nu katelah mah ieu teh komi telepat. Bapak Kopral. Ini itu mah neneha panggil asal dinten. Aduh punten ngawagal juragan. Teu sawios wa da mah. Aduh punten alhamdulillah sangsula sehat. Alhamdulillah. Salira mah. Percaya salira mah sehat. Tapi insyaallah didukung ku sakuna kandel. Amin. 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 Hapunten Mang Odi tong porojog tong kararapan nanging sagedap ieu teh hoyong ngobrol. Mangga. Aduh. Hapunten da panginten aya nuju kieu mah teh. Semangat tur geus ngeumis teh sawios. Atau di Pali mana tuh mau disalib? Nya nu mawi. Di dieu biasa. Di dieu biasa. Mangga. Jantan kieu bari sakedik aya nu ditaroskeun. Mohon. Biasana anu sanes saupami bade mapag calon panganten atau pitos jantan panganten biasana dipapag ku lengser anu geus prah. Mohon. Anu geus ieu mah rada benten we nya. Ieu mah rada benten. Naha mah aya niat jerojoy hate ti pangersa hoyong kitu ngabagiakeun ngajemput panganten pameget ku pidangan tampilan Pancasila itu aya naon di jero rahasiana teh aya naon ye. Mun ke salasna mah wa eta punten pilihan rokok. Sumun. Udah beki udo tukang hajat teh. Oh, nya kitu teh naon. Janten kieu salasna mah wa nya adi teh memang pamitia mah di dia teh pendiri Paguron Putra Suna. Abdi teh janten ketua Paguron. Alhamdulillah. Banginten di duluguan ku Pak Ketum, Pak Usman banginten nya berkembang dia ku abdi dikembangkeun. Abdi teh panginten kerjasama teh sareng Paguron Sinang Taman. Ieu teh. Oh, gitu. Janten istilahna mah kolaborasi lah. Kolaborasi. Dua Paguron Paguron alhamdulillah ngabentuk sapertos kieu. Luar biasa. Aduh, kreatif, perjuangan. Ya antawis Citaman sareng Cakalong. Biasa ngahiji. Alhamdulillah. Jantan hiji sarasa sate sapamargan. Alhamdulillah. Bisa tampil sapertos kieu. Ieu sosok seniman anu ngawile kana seni Sunda terutama manten hayang nanjeurkeun wa salami ieu kan karosannya seni Pancasila teh tos bade tos hampir punah gitu terutama nama ada panginten segala rupiah kembali deui ka naon aya kitu teh pelakuna atawa pimpinanana gitu. Saya nama alhamdulillah simkuring tiasa naon teh ngabangkitkeun deui tari paranti atau napi seni tradisi anu kapungkur anu ayeuna tos bade teu aya. Alhamdulillah gua ayeuna dibangkitkeun deui dilestarikeun deui mudah-mudahan tapi duana we ti wa sareng rojonganana panginten abdi ieu naon teh
naon ngolah barudak cing lancar. Nginten. Atuh nu Nguruskeunana cing sehat sing panjang yuswa. Mun abdi ayeuna gaduh niat mudah-mudahan kuat sareng sareng-rengan panginten pidoana sing lancar dugi karang Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pidoa salawat sanjarangan pangarsa kan anu paling utami. Mudah-mudahan nanjirkeun ke seni tradisionalnya tadi bidang pencasilat. Mudah-mudahan ku ayana pangarsa ulah aya paripaos jati kasilih ku junti. Nah, ieu sungguh seni daungon geronyo. Tak gitu. Naon diurang aduh ai seni Sunda Kapapalerkeun. Teu dipalire. Teu Sok asa piraku. Tah, gitu. Salaku urang Sunda teh ngamure kesenian Sunda. Terutama ieu mah marurang kali teh mun aduh aralit kene. Udah rusak luar biasa ieu Ieu teh wah abdi teh sadayana ge aya atitna aya. Itu geuning. Seni tradisina aya. Teras naon namina teh nya upami ku aya nama TGR lah. Ya. Aduh hilap deui abdi teh. Ieu sarengan alhamdulillah panginten aya teh murang kali teh di antawisna aya anu tos ngiringan naon adu jajaten yang tarung bebas. Oh, tarung bebas. Mohon. Alhamdulillah kamari saderek Tanapi Ananda saha Ogi gitu. Upinya. Upi kamari di Sumedang kenging pangintennya sekaligus pemain terbaik nak gitulah. Subhanallah. Di Putra Sunda. Nah, itu Putra Sunda Citaman. Tanjung Kerta. Akang ulah deuk bosenan ngurus barudak. Insyaallah. Mudah-mudahan ke kapayuna jadi atlet-atlet Amin. Naon gitu go internasional. Amin. Jebolan boh di Putra Sunda anu aya di Cileresan dan Sakalong. Kon gitu deui nu aya di Tanjung Kerta mohon Citaman Tanjung Kerta. Tah kitu pangarsa sanes anu gitu lah. Itu sanes teh hoyong lami ngobrol teh sareng pangarsa tuh mari mau kita bade teras ka uleman gitu. Oh, kasaha teh ya? Aya uleman Di saha ari? di Ramana Elis. Aduh. Alhamdulillah keningan diangkat wae urang mah nya. Mohon alhamdulillah. Aduh. Begini gitu Manisa, anjeunna salah sabios keyboardis anu memang di Sumedang geus pada apa, tapi alhamdulillah mentana malire oge karena kesenian Sunda nyata seni pencaksilat tradisional. Yes, anu patut dipacukan jempol kanggo urang sadayana piraku anu sajen teh kabita. Sekarang pada paguron pencaksilat Putra Sunda di Sakalong nampi oge meureunnya siswa insyaallah wa panginten abdi ayeuna karosan di Sakalong teh aya pembangunan di Geo pangintennya kanggo Tuguning. Pusat Seni Budaya Rancakalong. Dan insyaallah panginten abdi sababaraha dinten aya di naon teh ngarencanakeun bade buka oge di Geo janten sakaltenan pelestarian segala rupi kesenian kan di toko saya. Mudah-mudahan sih teh kana oge karesan dina daget ieu meureun pangersa ngagaduhan paniatan sejata sakudu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Leres wa. Nikahkeun putrina we nya. Mohon wa leres. Mudah-mudahan sing lancar. Amin. Sing sarehat. Amin. Sing paranjang yuswa ieu putra putri aka pangersa. Kalayan akang layan nu gaduh paniatan anu hade. Amin. Mudah-mudahan sing barokah. Amin. Wa itu anak sepuh sadaya. Sakit waktunya. Mohon mangga udah teras kalapang hoyong terang. Pidangan maruang kali. Mangga. Mohon mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa penasaran orang teras kali itu.